wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anu langkung utami urang panjatkeun puja sinareng puji ka Gusti urang sadaya nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap oge urang panjatkeun shalawat sinareng salam ka junjunan urang sadaya nyaeta Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Dina danget ayeuna sim kuring bade medarkeun kautamaanana salat 5 waktu. Waktos harita teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparentahkeun ku Allah ngayakeun ngalumampah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Teras di dinya teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ka Sidratul Muntaha. Tah fenomena eta teh janten fenomena anu sangat fenomenal kanggo umat muslim. Dina kajantenan eta teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparentahkeun kanggo ngadegeun salat 5 waktu. Anu atos kalaksana dikapungkur dugi ka ayeuna. Salat 5 waktu teh ngagaduhan kautamaan mandiri, benten sareng ibadah anu sanesna. Salat teh disebat oge as-shalatu imaduddin, nyaeta salat teh tiang agama. Kumargi kitu urang sadaya ulah dugi ka ninggalkeun salat. Kedah dilaksanakeun sakumaha gaduh wagelan oge. Rupina sakitu wae anu tiasa kusim kuring dipedarkeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.